dibaca kunyana jeung anak, dibaca kunyana unggal zarah, dipakai istighosah, baca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Tuturkeun ku maneh nabi, tuturkeun ku maneh rasul, tuturkeun ku maneh wali, tuturkeun ku maneh kiai, la yasalukum alaihi ajran, anu tara menta buruhan, tara menta upah. Sedangkan anu sok menta upah mah moal beres, nuturkeun anak, lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun, nu meunang hidayah. Taya idah tada itu, idah tada tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah, sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun. Lamun sia nuturkeun kiai golkar nu sok menta upah, deukeun ku sia ngejebur kabehan sia. Mada kaditu nak menang kredit ge ngejebur sia, menang cenah riba ge ngejebur sia, tuturkeun sia. Mun hayang nuturkeun, mun hayang ka neraka tuturkeun eta. Kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Dibaca ku kiaina eta di mah bupati, gorenganan di jerona teh eta teh nya teh keur menta buruhan. Dibaca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca yasin. Muit tolol kiai goblok. Ayat eta engke nu bakal ngahajar di akhirat ya. Ayat ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Nah sia aing geure dibaca ku sia, tapi sia kan menta buruhan. Cak ayat aing dek nyeret sia ka neraka jahanam. Mal kebelingan 1000 tahun doang yai. Isi daun baca kusia di pendopo, baca kusia pakai istighosah, baca kusia babarengan jeung masyarakat. Ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Sia lagi menta buruhan, dek bener kumaha masyarakat, dek bener kumaha.